Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha nyangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka lain teh engkelir ibarat comro na comro gaul nya eta comro jeletot. Ari taun teh kuring dipapanekeun jeung comro sagarupa ari taun teh nini mah. Ieu mah ibaratna pan maneh teh aya di jero, ari comro teh pan oncom di jero, coba ada jeletot. Suka mana karep wae hari maneh. Wow, eta make jeung mamawakan hakaneun comro sagala rupa. Jeung eta dedengean teh make jeung aya comro jeletot sagala rupa kumaha eta teh? Nah eta teh hakaneun bangsa naon? Eta teh karesepna manusia. Angbangna mah sakeseler urang Sunda. Tarasepeun kanu aya di jero teh nyaeta comro oncom di jero. Ngan ayeuna mah rada ngajaletot usumna teh. Kieu maksudna mah panginten sinuhun. Kaula teh dipapanekeun sareng comro nyatana oncom di jero anu ngajeletot panas lada na ngajeletot anu maksudna nyaeta lada kacida. Gitu nama. Tapi nah make jeung disebut lada kacida. Akan saud sinuhun anu tadi. Udak ngolah teh anu leuleus meuyeuh lempeuh yunyi. Tah saatosna kaasupan si jaletot mun kajil tangtosna ge janten lada. Nyatana watakna panas. Oh gitu. Barisaan marane abong-abong tadina turunan manusia kawas pangabeuki meureunnya eta comro jeletot teh. Kantenan nuhun komo sareng liwat anu tina kastrol mah haneut am kana liwat am kana comro jeletot. Dijamin calangapna teh. Calangap kumaha nini kuo? Sumuhun calangap seukah silata-lata. Wah, hidau teh beuki ngaco ieu kah. Ieu teh keur dina selain heureuy nah hidau teh. Kieu ari sawala jeung urang manusia teh tadina ari sawala mamawakanna comro cageul. Wahara mitra karaja ge wani eta nini kewok jeung murukajil ngaheureuyan. Mangga urang teraskeun mitra intermezzo we eta mah. Wah ngardi murukajil ngartos. Tapi kumaha sinuhun upama heug make waruga eta budak ngora tangtosna oge meureun kanyahoan apanan eta budak ngora teh nuju dipilarian. Agar dideangan dari gitu kumaha. Sumun upami teh mangangge waruga eta
atuh tos moal ditareangan deui meureun eta mah lain ibarat urang nganterkeun ke udak ngora ka alamna deui ari sirai murgajil bodoh apa di jerona teh aya comro comro silaing aing jadi kacaletot kana comro ampikeun teh sia boy da beakeun teh comro teh tah aing nyari teh jadi kapangaruhan ku comro da kadeuleu wae ampikeun teh piring comro teh tah nok beakeun keur gawe ieu teh keur gawe keur ngadongeng der kalah kali suguhan comro deh jadi we ngagilek kana comro degekeun sia murgajil aban di jerona teh aya silaing tuh sambil kana comro deui wae kalawan eta budak ngora teh ganti papakeanana sina make makuta aing jiga makuta nu dipake ku aing ieu makuta keur satria aduh atuh upami kitu mah kadang-kadang heula makutana ari aing murgajil apan manehna oge geus make makuta geuning eta dina silahna malah make jeung di aksaraan geuning maneh ngajeblag make aksara anu dibaca teh geuning Viking. Wah, itu eta mah topi ini lain makuta topi eta mah topi anu diaksaraan Viking eta teh supporter Persib lain makuta itu eta mah tapi topi nya poho deui malum geus lila teu aya jala manusia madak naon eta disirep urang topi anu make aksara deh jadi tong make aksara tapi disirep urang saperti makuta jadi papakean sinatria di urang keun urusan nyirep nama urusan kaula tetempuan manusia mah make makuta padahal make topi bawana di alam manusia merenya ya anu make aksara naon tadi teh aksarana teh lamun seud dibaca manyatana The Viking tah eta tong diayakeun aksara mah eueuhkeun we keun kumaha katingalieun ku manusia mah siga makuta we makutana sinatria gitu murgajil oge dini kuok jadi putusanana geus jinak silaing wayahna asup miraga sukma kana warugana eta budak ngora sarta papakeanana kudu papakean sinatria mangga kaulanun namun sepados gancang dugina kaditu kumaha upami bade ditamut deleman kange angkatna kaditu manawi delman kareta kancana kitu sia lain delman ari silaing murgajil bodoh teh kabina-bina aya eta mah pakaian kaula lain pakaian maneh mun arek oge maneh mamake dokar atawa make gerobak di tukangna teh diaksaraan udin geuning gara-gara hareng-heng ieu alam siluman sinuhun oge ngabodor yang nurutan si Sule nya ini abong kena penghasilan bodor ayeuna teh keur jadi primadona kabeh ngabalodor geus puguh artis mah penyanyi pajabat ustad nu balik ke ngabalodor ayeuna mah kitu ceuk Mang Barna mere kamandang kasadayana tah kitu mitra kaum dangu waktu harita sawalana sang sinuhun Raja Idajil Nini Kuok jeung Murgajil samemehna diutus ka alam manusia tah hal ieu teh geus kanyahoan ku Utai samalah jauh keneh oge ku Utai geus kapireng yen ka tempatna kiruat bakal datang hiji sinatria anu gagah sakti nu maksudna rek ngajorag sedengkeun ari eman teh memang ngahaja dititah hati heula nu maksudna mah keur ngaganggu nu keur baradami nyatana rek disalengorkeun sangkan ulah tulus init ka tempat pamunjungan Karamat Pasir Rarangan kulantaran utusan anu kahiji nyaeta eman teu moal-moal heusasat apan ayeuna teh keur aya di kolong imah
anu sanyatana teu bisa kaluar deui lir ibarat lauk asup kana jero bubu. Hal ieu teh ku kasaktianana kucrit. Bari padahal mah kucrit teh teu niat rek ganggu tapi nitah kaluar wungkul. Ngan ku sabab nyata kitu teh ieu eman teu daek kaluar kalah betah cicing di kolong anu rupek. Ari sababna eman teh ngarasa kateter manten. Lantaran apal saha anu nitah kaluar teh nyatana kucrit anu kungsi ngaburak-barik tempat pamunyungan anu ti heula. Taman mah apaleun pisan kadedegan kucrit teh. Nu matak keheulaan aing cenah kudu kaluar mending cicing we di dieu. Keun sugan aya anu nyusul. Apan kitu perjanjianana teh. Lamun eueuh wae datang hartina aya karaman. Jadi kudu buru-buru disusul. Nya harita ti alam siluman teh aya nu nyusul. Datangna ka eta tempat di Ciriwancian ku ngaguruhna sora angin. Malah sakapeung mah kadenge ting harim sora kuda. Orengnya bae nu datang teh Sinatria teh. Ngan Sinatria ieu sabenerna mah nyatana Dadang. Anu katingali na teh make papakean Sinatria ti alam siluman. Sok padahal jero nama nyatana Murkajil teh alias Jangkar Saketi. Tah geus kaimpleng kitu ku Utai ngan belenyeh wae Utai teh seuri. Malah cek pikirna hadewe cenah singet ya aing teu kudu init ka ditu. Geuning eta nyampeurkeun. Tapi naha ayeuna papakeanana bet beda, bet kawas Sinatria. Katingali na teh mani gagah teuneng ludeung. Malah dina sorot panonna oge kawas-kawas anu mentangkeun pangabaran. Kirincingna sora sapatu kuda beuki ngadeuketan malah ngahiem kuda teh. Kitu deui sora angin asa beuki deukeut ngaguruhna. Atuh kiduha kiruat Alip Markun jeung Sahadi ting raringeuh. Barang ngadenge aya sora kuda kadinya. Anu saterusna Utai mere deui isarah. Sangkan sakabehna tarapti jeung waspada. Lantaran bakal aya serangan ti alam siluman. Barudak mah teu bisa kukumaha iwati ngadeg-deg we. Sedengkeun ari kiduha mah kitu deui kiruat sabisa-bisa manehna narekahan sangkan bisa mere bantuan ka kucrit kitu deui ka Utai ulah ngan ukur kuduaan. Jadi saeutik gedena ku ilmu anu aya kiruat teh rek nyoba ngalawan sabisa-bisa. Malah kiduha ge sarua gitu. Cingan cenarek dipecakan hayangnya ho kumaha ketakna eta utusan ti alam siluman teh. Sedengkeun ari kucrit harita teh geus teu aya di hareupeun imah. Jadi geus teu kaciri jirimna kucrit teh lantaran kucrit ayeuna teh sarua keur aya di kolong. Nya nu maksudna mah nyatana ngadeuketan mantea anu ngarupakeun jadi oray. Atuh oray alias mantea barang dideuketan ku kucrit teu bisa ngayakeun perlawanan naon-naon. Nyada puguh apan-apaleun pisan man mah yen eta teh kucrit benang disebutkeun kasaktianana manggulang-mangguling. Tah waktu kucrit asup ka jero kolong, oray alias man ieu sama sakali teu bisa hojah. Rek nyawara teu bisa da lain jelema heuh oray teh rek ngamuk leuleus karasana perbawaana teh asa ku haroream. Ieu teh alatan ku pangaruhna ilmu kucrit. Mitra kaum dangu caturkeun utusan ti alam siluman nyatana hiji Sinatria nu katingalina mani gagah tur sembada. Lantaran ku pangaruh papakean sakedapan Utai mikir teu hade cenah lamun aing cicing wae di jero mah. Lamun aing cicing wae di jero tandana meureun aing teh eueuh kawani.
Talamun kitu bakal sama mena manehna meret tindakan ka aing jeung sabatur-batur nu aya di dieu. Jadi aing teh kudu hojah. Cingan cenah urang sampeurkeun. Ceuk Utai antukna mah jadi nekat. Utai bener-bener teuneng ludeungna teh. Perkara menang jeung eleh mah cenah kumaha urusan engke. Nu penting aing kudu ngalawanan datangna utusan ti alam siluman. Malah untung we cenah manehna nu datang ka dieu hartina aing teu kudu capek ngadon asruk-asrukan ka tempat pamunjungan pasir rarangan. Dalamun teh mah eta utusan teh bisa diperuhkeun ti dieu nu hartina bisa serah bongkokan ku aing rek dipenta perjanjian sangkan mulangkeun dadang datang deui ka alam manusia. Kitu cek pipikiranana Utai nu matak gancang Utai teh kaluar. Kaluarna Utai dituturkeun ku Kiruwat jeung Kiduha kitu deui barudak anu tiluan bari pagegeye bangun anu sieun keneh. Lalempangna satukangeun Kiruwat jeung Kiduha masih aya di jero keneh encan kaluar. Lantaran rek labas teh teu bisa sabab Kiruwat jeung Kiduha oge menang isarah ti Utai sangkan ulah waka kaluar kabeh. Saenggeusna Utai aya di luar. Teu gana-gana jo nyerang kitu wae. Sabab rek diimeutan heula saha anu datang teh pantaran kumaha jeung naon maksudna. Memang harita teh can pati sidik ari dedeganana mah sabab kaayaan masih keneh poek. Saenggeus kira-kira teu sabaraha jauhna jeung eta sinatria anu aya dina tongong kuda teh. Eta sinatria teh turun tina kudana terus langsung nyampeurkeun ka Utai. Paripokna teh, "Hei Kisilah, geura bageakeun ieu kaula. Kaula ngahaja datang ka dieu, sanyatana kaula rek tumanya ka anjeun. Sugan jeung sugan, Kisilah apal ka rakyat kaula katalimeng ka ieu alam manusia. Nepi ka ayeuna eta rakyat kaula teh can mol balik deui ka nagara kaula. Cenah ceuk beja eta rakyat kaula teh keur dihukuman di dieu. Naha bener atawa henteu?" Ceuk eta sinatria cacarita manitandes nyieun pianel ngajarkeun teh aya rahayatna anu katalimeng ka alam manusia. Samalah cenah keur dihukuman ku urang manusia ayana di dieu. Kitu ngareka caritana ieu sinatria anu sabenerna mangan saukur alesan wungkul. Meureun anu dimaksudna nyaeta mantea anu ngawujud jadi oray. Nu ayeuna teh apan aya di kolong imah ngadedempes ditungguan ku kucrit. "Hei Kisilah, coba jawab. Lamun teu ngaku yen rakyat kaula aya di dieu, tangtu Kisilah kudu wani adu hareupan jeung kaula. Sok jawab buru." Okna eta sinatria bari terus ngadeuketan. Tah atuh ari geus deukeut kitu mah ebreh katingali pisan ku Utai teh kitu deui ku Kiduha, Kiruwat jeung barudak anu tiluan. Horeng si mana horeng anu make papakean sinatria teh geuning dadang. Anu cenah mah katalimeng ka alam siluman tapi ayeuna nyampeurkeun dina papakean sinatria. Kalawan dina sorot panona memang geus beda tapi tetep ari warugana mah teu kapalingan eta teh dadang. Kitu ceuk paningalna Kiduha, Kiruwat, Markun, Alip jeung Sahdi. Ningali kitu kaayaan Markun mah ampir-ampiran ngagorowok nyebut ngaran dadang. Heuh bakatku atoh sono kacida lantaran nyaeta teh apan Markun teh sobat dalitna pisan dadang. Jadi teu heran upama teh mah Markun hayang ngagorowok nyebut ngaran dadang. Ngan teuing kumaha rek ngapisan Markun teh eueuh soraan. Kalah calangap poe bari molohok. Ari sabab waktu rek ngapisan ngagorowok dibere isarah ku Kiruwat. Sangkan jempe atuh beb bae dadang teh teu bisa ngagorowok kalahnya kitu teh ngadon calangap
bari molohok barangker kitu kadenge utai keur ngajawab pananyana ti sinatria nu aya di hareupeunana. Utai lain teu apal kana dedeg pangadegna dadang teh nya apanan budak ngora ieu pisan anu rek diteanganana teh ayeuna nyampeurkeun. Oh kutan teh kitu kisilah teh keur neangan anu leungit atuh lamun kitu mah sarua jeung kuring ge sarua keur neangan babaturan kuring anu katalimeng teuing di mana. Hei kisilah tong sok malik-malikeun sia aing nyarita anu sabenerna. Aing kalengitan rahayat aing da aing nyaho eta rahayat aing teh aya di dieu lantaran keur dihukuman ku sia. Oh kitunya atuh lamun kitu mah sarua eta babaturan kuring oge aya di dieu sabenerna mah. Hei sia kisilah tong sok ngalilieur hulu aing sia ceuk sia babaturan sia eueuh katalimu ayeuna nyebutkeun sabenerna aya di dieu. Teu gelo mah sia teh. Teu gelo kuring mah sabab pipikiran bahwa otak masih keneh waras atau make papakean wajar deh henteu jiga nu gelo. Nah si ari nu gelo kumaha papakeanana gitu. Ari nu gelo mah pipikiranana teu waras alias teu jejeg hartina otakna teh ngagejlik jeung pikiranana kasebutna teh OTM alias otak miring atuh dina papakeanana teu wajar malah tampolana aya nu tara make papakean pisan rajin make papakean sagala diterapkeun dina sirahna nurutan raja make makuta katukangna make jangjang jiga Gatot Gaca geus puguh lalaki hayoh diantingan leungeun make gelang suku dibelitan ku koroncong ngarah naon tah eta nu gelo mah. Kisilah ngomong teh ka mana wae sia ka aing atuh eta mah sia geuning rumasa jadi jelas nu gelo mah lain kuring tapi si lain ceuk utai ngahaja nyaritana siga anu kamana karep bae ngahaja dikitukeun teh ku utai sugan jeung sugan anu ngarupakeun sinatria padahal dadang apal kadirina yen sabenerna manehna anu make papakean kitu teh nyata anu disebutkeun ku utai babaturan anu keur diteangan tea tah barang dicaritaan kitu teh bab bae sinatria teh teu bisa ngajawab lantaran apanya dadang make papakean gitu teh ngahaja tadina mah pikeun nyamarkeun tina panenyo jalma sangkan eueuh nu alapaleun tapi dina kanyataanana mah geuning aya nu apaleun nyatana utai cenah tadi ge jalma anu katalimeng ka alam siluman teh aya hareupeunana sakumaha ceuk caritaanana sinatria ieu anu nyebutkeun cenah rahayatna aya di dieu malah cenah mah keur dihukuman di dieu puguh wae utai teh amek lantaran manehna mah teu rumasa ngahukuman malah apan waktu tadi oge ku kucrit eta siluman anu wujudna orai teh titah kaluar ti eta kolong tapi geuning teu daekeun kaluar anu tungtungna kuciri teh ngaluarkeun supatana cenah pek wae lamun teh mah teu daek kaluar ayeuna-ayeuna tinang tu maneh geus moal bisa deui kaluar ti eta tempat atuh ngadenge ucapan ti kucirit kitu siluman orai teh kalah beuki sieun we sabab manehna mah apal saha ari kucirit da eta bae dina ucap-ucapanana teh nyata langsung karasa manehna geus teu bisa ngarobahkeun deui awakna hayang ari kaluar mah malah satekah polah awakna teterjelan hayang kaluar buringkal ka ditu buringkal ka dieu tetep hese anu antukna mah kalah beak tanaga nya kapaksa we cicing tibatan kudu cilaka mah atuh naon anu jadi kareuwas jeung kapaur teh kalah namahan ari nu jadi pasalna mah nyaeta waktu utai keur pacental-cental cacarita jeung sinatria teh ka kolong aya nu asup barang direret ku eta orai sing horeng nu asup teh kucrit ngahaja ngadeuketan kucrit asup ka kolong bari jeung gagerenyeman kawasna wae mapatkeun jampe pamakeena nyaeta pikeun meruhkeun pangabaranana elmu siluman orai
nya bae aya hasilna lantaran orai anu sakitu gedena teh teu bisa naon-naon bet kawas anu pasrah sumerah rek dikumaha-kumaha oge lantaran rarasaanana eta orai teh geus leuleus taya tangan pangawasa cek pikirna eta orai manehna pasti kana dibinasana kuku cerit ieu anu kakaranangan di kolong nyamperkeun ka manehna tapi geuningan sanggeus deukeut jeung manehna ku cerit teh teu nyieun tindakan naon-naon kalah kabelengeh seuri paringan telekeun curug kana biwirna tayohna bae ku cerit mah apaleun saha anu sabenerna ieu anu ngawujud jadi orai teh mata ku cerit jempe we kitu deui orai teu daek usik teu daek malik sedengkeun ari ku cerit aya gigireunana malah mani padeukeut pisan jeung sirahna eta orai dalamun mah eta orai teu diperuhkeun pangabaranana kalayan ku cerit aya gigireunana geus kana tangtu dicaplukna atuh tapi ieu mah baroraah keur nyapluk usik ge teu bisa nya antukna mah nurut wae kana isarah ti ku cerit sangkan manehna ulah geruh jeung ulah motah nya kapaksa we cicing bari merhatikeun anu di luar nyatana utai jeung sinatria teh nu keur pacental-cental. Hei Kisilah, sakali deui kaula rek nanya, gerapok jawab anu sabenerna. Sabab kaula yakin eta rahayat kaula aya di dieu. Yakin naon anu ngajadikeun yen eta rahayat si laing aya di dieu jeung kumaha ciri-cirina? Kisilah, pangna kula yakin yen rahayat kula aya di dieu beda dina ameuna. Beda dina ameuna nu dimaksud ku si laing nya bauna karasa tuh nyong kabi kana irung karasa ameuna teh bau hanyir pangna eta rahayat kaula ka ame bau hanyir lantaran can bebersih sabab harita waktu rek bebersih kaburu menang panyaur di sinuhun raja kaula nya nepi ka ti paparetot nyumponan eta panyaur ti sang raja sinuhun kula anu saterusna kalayan teu baha gancang nadunan panitah raja kalawan teu sempet bebersih heula jadi ameuna teh masih keneh kababawa nyatana masih bau hanyir. Oh kutan teh kitu tapi da kukuring mah teu ka ameuna naon jadi eta nandageun di dieu mah eueuh rahayat si laing lantaran lamun cek si laing nyebutkeun aya bau hanyir nya di dieu tapi da kukuring mah teu ka ame jadi cinekna eueuh cek utai keukeuh nyebutkeun eueuh rahayat nu keur diteangan ku ieu sinatria. Hei Kisilah, kula teu percaya kana omongan Kisilah sabab kula yakin bauna ka ame ku kula bau hanyir aya di dieu. Cuman tak sia kalah ti popolotot di bejaan teu percaya geus puguh cek kuring ge eueuh podol sero sia. Geuning eta si laing apal kana podol sero jadi atuh lamun kitu mah si laing teh lain ti nagara teh nagara naon da ari nyebutkeun nagara deungeun mah moal nyarahkeun kana podol sero sabab ari podol sero mah ayeuna di lemur uing tong sok ngalonyeng sia. Naon make jeung ngalonyeng nu sok ngalonyeng mah tukang es geuning bari nanggung teh sok dikeleneng-keleneng bari sok kakawihan es keleneng gula batu di beulahan es jeung seneneng poe Sabtu digerebeg hansip. Wah sia teh nyambung apan ngalonyeng teh ya kolopok sia ngaheureuikeun ka gula sok buru jawab sia lamun teu dijawab diacak-acak ieu imah jeung saeusina. Aduh lucu si laing lucu sia popolotot di lemur aing sia. Naon tadi cek si laing teh kolopok sia. Oh kolopok atuh lamun kitu mah si laing golobog. Ai kurang ajar sia. Nyeta ngahaja dikurangan ajarna ai nyang hareupan jeung maneh mah sabab di ajaran ge moal ngarti-ngarti maneh mah
cek aing eueuh aya sia aya kolobog sia puguh maneh nu golobog aing jadi lieur ya tong sok Mitra kaum dangu utai ngahaja ngaliurkeun ka ieu Sinatria. Sabenerna hal ieu teh ngahaja sangkan Sinatria ieu apal kana sajati dirina. Sabab pikeun utai mah geus teu kapalingan ieu teh sanyatana mah dadang teh ngan jejerowanana katitisan ku siluman. Nu matak ngahaja diheureuikeun ngarah ieu satria teh amek tah lamun teh mah geus muncak amekna tangtu geus bakal poho kana temah wadina nu dipiharep ku utai sangkan anu aya di jero warugana ieu Sinatria teh nyatana dadang ieu teh kaluar nemongkeun jirimna tah upama seug kaluar tina warugana ieu dadang tangtu dadang teh bisa kasalametkeun kalayan sina ngumpul deui pangacianana lantaran ayeuna mah geus teu hese cek pikirna utai pangna disebut teu hese lantaran warugana dadang geus aya deui di alam manusia ngan jeroanana wungkul anu lain teh lantaran anu nyata mah si Murkajil alias si Jangkar saketi teh tah pikeun utai mah teu apaleun saha-sahana anu keur miraga sukma ka dadang teh sok sanajan dipancing-pancing sina kaluar oge moal bisa kaluar kitu bae ari sababna apan Murkajil mah alias si Jangkar saketi bisa na ka alam manusia teh kudu nitis heula ka waruga injeuman nya anu dipake teh warugana dadang anu keur meunang hukuman ti sang Raja Sinuhun bongan nyeunirca di alam siluman. Hal ieu teh kanyahoanana ngan ku Kucrit wungkul tapi ayeuna Kucrit keur aya di kolong maturan hiji emban ti alam siluman anu ayeuna ngawujud jadi orai. Kucrit salila aya di kolong henteu cicing kitu bae tapi manehna oge sateka hapolah mentangkeun pangabaran kasaktianana ti kolong pikeun ngabantu utai matak waktu tadi utai pacental-cental jeung ieu Sinatria utai nganemal-nemal bae sabenerna omongan utai tadi anu ngaheureuikeun ka ieu Sinatria nyaeta ngarupakeun pangabaranana Kucrit ti kolong paingan atuh dina nemalanana teh ngan sagilek-sagilek malah disebutna teh cenah ngalonyeng cek eta Sinatria teh jadi atuh meureun keur cacarita tadi teh pikeun utai mah teu sadar naon anu geus diucapkeun jeung manehna ge ngarasa heran naon rupa nu diucapkeun ku eta Sinatria pikeun utai meni asa babari pikeun nemalanana tah atuh nu ngarasa heran teh lain utai wae dalah kiruat kiduha oge barudak anu tilu ngarasa kaget ku ucap-ucapanana utai ngan sagilek-sagilek bisa nemal komo bari dibarengan ku ngalonyeng mah asa aku teu kaharti naha utai jadi kitu apan biasana mah dina cacarita teh tara loba heureuy tapi ari ayeuna anu hareupan jeung Sinatria kalah kadiheureuikeun kitu nu ngajadikeun kakaget jeung kaheran pikeun anu ningalina nyatana kiruat kiduha Alip Sahdi jeung Markun kabeh oge ngarasa heran ai kisilah rek kumaha ayeuna har itu nyaan liurna tah si laing sing sopan sia nyarita ka kula kaula de Sinatria
bisa sia tenyaho kaula di negara kaula pada ngajenan awah nu mahi ka kaula nu wani calutak mode sia. Nya pantes we di negara sia nu wani oge. Sia mah teu mikir. Nah ieu teh negara sia gitu. Apan sia mah datangna ka dieu ngan saukur nganyang bungkul. Bari jeung aya nu rek diteangan, jadi tinang tos ka sia aya nu wanieun. Saha sia nu wani ka kula? Hei Sinatria, bener sia teh geus lieur? Mabok sia teh. Apan anu wanieun cacarita jeung sia teh? Iwal ti aing yeuh aya hareupeun sia. Oh, jadi lamun gitu. Rek kumaha hayang sia? Nyaan. Belegug geuning Sinatria teh. Nya atuh meureun rek ngalawan. Maksud aing kolopok ngalawannya rek ngalawan kumaha? Ai golobog sekali sia. Nya eta mah teu langkung sia. Rek ku cara ngadu peureup, ngadu debat ku cacarita, ngadu kasaktian atawa ngadu muncang. Tah sia ayeuna nu lieur. Nah sia make mamawakanna muncang. Puguh sia nu lieur mah. Maksud uing mah lain ngadu muncang tapi ngadu bincurang. Sia bisa weh. Cek sia teh pancen ngadu muncang. Nyeta salah maca. Nya hartina sia ge geus lieur. Matak maca ge loba salah. Soal eta mah tong boro-boro nu maca, nu ngadengekeun ge sarua geus lieur. Saha sia nu ngadengekeun? Apan sia? Cager. Nah, ada aing mah cager. Puguh geus lila teu ngegel ceuli. Oh, apaan ayeuna balik deui tah lieur teh ka sia. Eta lieur bolak-balik dekok palawargi. Geus ya aing capek ngalayanan mah oge. Ayeuna mah sing puguh we lah. Ti mimiti ge tadi sia teh anu nanya ka aing. Kumaha lamun ayeuna aing nu nanya ka sia? Aduh, kana lieur deui wae. Ceuk Sinatria mani geus garetek hayang amek mun wenang mah. Nya wayahna we. Tabongan tadi geus sia ngalilieur ka aing. Matak ngarah adil, liurna urang bagdu. Heuh di bagdu bagi dua. Nya sok we lah. Rek nanya naon? Si laing ka kula. Ieu ari nu diteangan ku sia teh awewe atawa lalaki? Mun ti mimiti sia nanya kitu ka kula teh kalah karek ayeuna. Puguh ilhamna ge karek bijil-bijil. Sabab cek pikiran teh tibatan urang lalieur duaan. Ukur pacental-cental bari jeung teu puguh bukurna. Aing boga ilham pikeun nanya ka sia. Nu diteangan ku sia teh awewe atawa lalaki? Bikang. Bikang? Atuh lamun bikang mah beureun sabangsa sato lain jelema. Eta mah kumaha karep ceuk pikiran sia. Nu penting aing keur neangan rahayat aing anu keur ngeman tugas ti Sang Raja Sinuhun. Pikeun datang ka ieu tempat tapi didago-dago pikeun mawa beja kalah ka ngalalep. Ngan ceuk salenting bawaning angin cenah eta utusan teh keur dihukuman di dieu. Kitu sia percaya karena eta salenting bawaning angin. Ya heueuh kula percaya sabab ame bauna kanyahoan aya di dieu. Nya kabaksa kula teh datang ka dieu. Dengekeun ku si laing. Dengekeun ku si laing. Sing saregep Bandungan ngalah teu kaliwat. Dengekeun ku si laing. Ka dieu mah eueuh jelema. Aya mah aya nu datang tapi lain jelema. Jeungna deui. Aing mah teu ngahukuman. Da eta mah bongan manehna sorangan. Bisi teu nyaho. Tuh, tingali di kolong imah. Sok tingali ku sia. Nu datang ka dieu mah iwal ti orai gede. Naha eta nu dimaksud ku sia teh? Nya pancek aing oge bikang. Jadi lamun kitu mah meureun sato nya. Dari ka jelema mah moal nyebut bikang meureun. Tah atuh lamun kitu jig tingali we ku sia. Tuh tingali di kolong. Puguh manehna teh ngadon sup asup ka kolong. Bapas hatar buleneng. Kisilah, kamana karep ngomong teh sia? Keur mabok sia teh mabok naon? Mabok kangkung sia. Nuduhkeun ka kolong ditungtungan ku bapas hatar buleneng. Cek kakawihan barudak eta mah kitu. Geus sia. Jadi bener aya di kolong. Di bejaan teu percaya sia mah. Ongkoh nanyakeun. Sok we pariksakeun ku sia kaula nun. Eta nyarita kolopok sakali sia. Nya nu dua kalina golobog sia. Geus sia, capek aing ne malanana. Jingan, ku aing rek ditingali. Ulah, nya we geuning. Aduh eta lalawora kalah asup ka kolong.
Hei, Nyimas Sari Rapet keluar. Sa dedengean teh Nyimas Sari Rapet eta mah orai lain jelema. Apaan cek aing ge bikang. Oh nya jadi meureun orai awewe nanya Karep. kan eta we ngaranna atuh meuni Nyimas Sari Rapet. Heueuh rapet aya di kolong nu hartina geus moal bisa kaluar deui. Nah, sia make jeung moal bisa kaluar deui. Nya apan rapet di kolongna sadengkeun di kolong teh pan loba ti ono. Dikotok sia meureun. Lain teu ono. Karep lah. Jijing sia, kukula rek digerawan cenah keluar. Nya karep. Hei Nyimas. Nyimas Sari Rapet, sok keluar. Keluar bager. Keluar gelis. Entong ngadon rapet di kolong bararau. Sok keluar. Ditungguan kukula di dieu. Kitu cek ieu Sinatria nitah keluar. Kanu keur aya di kolong. Anu nyatana nyaeta orai anu boga ngaran Nyimas Sari Rapet. Sing horeng Sari Rapet teh aya jurigan mitra paingan rapet. Lainnya Kang bet kawas jajamu. Nya teh. Nya teh nya Sari Rapet mah jajamu. Jadi Kang lamun kitu mah nu mawa rapetna teh meureun jurigna nya. Kana kitu teh, kana kitu. Nah utai teh kalah Kang ngobrol jeung nu ngadongeng na ieu teh. Heuh matak cicing atuh. Di poho deui yeuh. Cicing kumaha nu ngadongeng we cicing? Oh, mangga Kang. Sok teraskeun Kang. Dasarnya mitra, ari waruga dadang kaancikan kumur kajil. Sedangkeun ari warugana utai mah kaancikan ku kucrit. Nu matak kitu we seueur ngalonyeng. Memang kucrit ngabantu ka utai teh ngahaja teu make sorana kucrit. Hartina ukur ngabantu ti kajauhan. Nyatana cicing di kolong bareng jeung orai bari ngawaskeun kanu keur pacental-cental di luar. Jadi upama seug nyaritana sagilek-sagilek nemal-nemal wae eta teh sabenerna mah pangabaranana ti kucrit ti kajauhan. Ngahaja teu make sora aslina kucrit lantaran lamun make sora aslina kucrit tinang tu ieu murkajil teh anu aya dina warugana dadang lepas deui atawa kabur ngajauhan ti utai. Lamun teh mah ngadenge sora kucrit nu sajati enak. Sakomo lamun utai ngakukeun ngaran kucrit mah biasana memang sok tara percaya kitu wae murkajil teh. Sok hayang nyoba heula saperti anu pernah dilakukeun antara murkajil jeung Jaka Mursid teh apan kitu. Kucrit boga pamikiran kitu sok sieun leupas deui atawa kabur meureun jeung warugana dadang. Anu tangtuna dadang teh moal kapuluk deui lamun geus kabur. Anu engkena teh bakal susah deui neanganana. Tah anu jadi pamikiran kucrit mah ayeuna teh kumaha carana sangkan caina herang laukna beunang. Sabab lamun ditaragal kitu bae tangtu kaayaan awak dadang teh bakal ruksak. Nya murkajil bisa keluar tina kurungan dadang tapi apan manehna ayana di alam manusia. Jadi moal bisa balik deui manehna ka tempat asalna nyaeta tempat pamujaan Karamat Pasir Rarangan. Jadi atuh lamun kitu mah meureun murkajil teh bakal kakalayangan di alam manusia. Nusok disarebut marakayangan teh. Airek balik hese lamun teh mah teu bisa asup kana waruga nu sejena. Dina harti ngabandang deui manusia pikeun diasupan deui ku manehna. Tah tidinya manehna bisa balik deui ka nagarana. Mitra kaum dangunengnong, hehehe, para mitra, duh, hanya kalbisan ianya, waktosna kabujeng nengnong, rupina
pangbarna dinten ayeuna ngadongeng urang cekapkeun deui ka dieu heula. Insyaallah dinten enjing urang tiasa tepang dangu deui neraskeun hanca garapan carita kalayan judul Kucrit. Hatur nuhun kana perhatosan ti mitra kaum dangu sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.